lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot. Naon je? Syahadah di lembah. Syah. Saha. Naon teh? Bunga goreng sangu meureun. Atawa goreng lukmas. Lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris. Nah, kita ngomong teh tempat salju teroris. Apa teroris di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris, tariris atuh teh mah. Jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyamperkeun itu syah. Ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot. Kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh lain mah ibarat gitu. Barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor si lain bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing cerinakan anjing jeung atuh lainnya lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da bala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka itu jang sekali-kali mah tuh
karunya tuh lamun dina kue hayang ngedengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tak iya dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengian teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing jadi wanian nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan bung kana rombongan panayang teh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh oh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keun aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada soal anu ngaganggu mah anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur haling nu beger cenah kitu
laksana kawin kan jemput gitu nenek Abah orang tulungan itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy maneh teh bapana atau anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju kitu we ning buligir keneh teh nya hapunten pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia kai nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung deungeur warga dilawan cikan sok nya